Ma, akang sareng teteh daramang. Akang sareng teteh sok main game ieu tara. Atuh katinggalin angkor barenya, katinggalin zaman meureun. Loba nu resep main game online, da kamari-kamari mah. Nu paling ngetop teh Mobile Legends, ayeuna mah geus ganti deui jadi Free Fire. Cik, wayu game eta teh rame tuh, rame. Barudak baraya hayu urang ngiring sareng abdi ngelilingan jalma anu keur main HP Free Fire. Cik, kayak ku abdi bakal taros ramean mana game Free Fire jeung game zaman baheula. Jiga congklak, adu kartu, jeung kaleci. Yuk ngiringan yuk. Nggak baraya, ayo nu keur main game, ayo urang sampeurkeun yuk. Kemarin aya Palisa jeung Delian kemarin naon ieu teh? Rame tuh sih game eta teh? Rame. Ceuk Palisa jeung Delian. Ramean mana? Game baheula jeung game ieu? Baraya ayo urang ayeuna dilarian anu keur main game tradisional. Tuh tinggal baraya aya kakak kelas anu keur main. Hayu urang sabarkeun yuk. Waduh, geus tahun 2018 anggar kene main congklak. Ya nggak apa-apa, rame aja. Kumaha rasana main congklak ieu? Ya rame. Tos ngarencangan simkuring kita dieu. Simkuring bade main congklak ieu lah. Bye bye. Bye bye, dadah.